Bener ah. Hah? Mana? Terus punya Mang Berkas mana? Iya, gue pengen nong podcast mah. Tahayu jalmina. Maya bos, Bos, mana? Tah. Ya, bos. Aduh, sok cari. Mataknya diundangkeun wah rese. Ngomong bos sudah. Iya, Hari padahal. tamu mah bisa nagih kai. Oh, anak itu boga hutang mah. Bos urang ieu. Di Tangerang, Oh, bos baju. oh. Mantap. Ini lu gawe tuh. Kiraha ka dia teh. Kamari. Oh, cara gerta video model itu. Alhamdulillah. Oh, syukur alhamdulillah atuh. Naon mang belum. Aing lu gawe. Heeh. Yang ngobrol we langsung. Urang atuh bos kenalan di bos baju. Damang ah. Alhamdulillah. Lu gawe tadi tuh. Ngobrol lah kamu. Tah. Pandidinya mah. Islam kurang mah acan. Bejakeun buat. Ya. Bos. Iya cenah yang ring nama. Ada di Tangerang teh di mana cenah yo hoyong terang. Oh, Tangerang nanti di Kampung Cikoneng Girangnya. Terus Oh, iya. RT 3 RW 5. Oh, Kecamatan Jatiluhur. ada Kota Icalana. Tangerang. Oh, kota Tangerang aya Icalana. Di jalanana didinya upami ieu mah gitu tah. Grosiran didinya gitu. Mang mentakeun kaos aing hiji mah. Lah, itu mah masuk enakeun san. Urang ini mau butuh mental tuh. Aya nyaho ya tuh aing mah mentakeun hiji we. Enggak, pami hoyong kaos mah adi teu bae ka tempat. Mang. Heueuh kaos. Yang dibere cenah. Tapi eta teh sanes pasihan. Hah? Teu kudu nganggo arcis. Icalana. Dicaleun. Salah. Oh, udah sih Boleh-bolehan kan hari itu kalau mau loba. Anjir, ieu mah kudu digawean. Siap. Heuh digawean. Heuh gas. Punten, Iya, bos, enggak. mobil bos depan itu Mohon. di payunan bumi abi ya kan teh, Oh, kehalangan, oh. payah, Sebenarnya jahat, itu, eh 2.000, pan parkir mah di mana lagi 2000. kata mah di Tangerang, ieu mah kawali, itu mahal di dieu mah, Tong sok elakeun ngalembur. No. Astagfirullah. Anjir. Menang deh gua. Oh, nah ieu kira. Geus kuat tuh sia eta na. Wabuh ieu mah mah. Heuh penta we. Kumaha we alasanna mah. Bos. Eh, Duh, kita asasan aya ngopinya, Mang. Heeh. Nanti dia mah eta duh, atuh tuang komisarkeun kopi. kopi. Mohon. Kopi naon tah? Naon we atuh? Yang udud aing. Starbucks. Starbucks. Ah, emang aya Starbucks. Aya, Aya. atas nama. Oh. Ya, satu jeung kopi cukup lah sakitu gen. Nah, Mang. Kurang 100 we 100. Mamahi Nah, can we. kopi, can bolu, can roti, Rokok deui. rokok. Mamahi Mamahi, bos. 100. 100 Atuh. bos. 100. Atuh kan. Di mana 100 loba teh? 100. Atuh udah mamahi, bos. Mamahi. Mah. Kacau aing mah aduh. 100. Kacau ya mah. Euy, 50 mah ieu mah. 50 mah meunang. Kopi Starbucks unggul mah, bos. tambahan 50 mahi mah. Mahi lah, mahi. Anjir, ku aing Tiu bodoh aing duit meunang 100.000. Aing mau mantok dekat itu ke si porkas ku aing disewakeun. Batai bos, oi. Eh. Besi rata panggil teh tuh. Udah pantas eta beuteung ge. Lain itu teh di Tangerang teh tokona naon? Oh, toko saya itu namanya RBI. Oh, Grosir Rizki Berkah Ilahi. Iya. Itu bisa khusus buat grosiran, buat orang jual lagi. Kita melayani offline dan online situ. Oh, bisa lewat online. Bisa. Oh, Kita bisa kirim ke luar pun bisa. Gitu. Tapi uangnya itu gimana?
harus uang dulu apa COD? Itu sementara ini kita baru bisa sistem transfer aja dulu. Berarti Belum uang bisa dulu COD ya. ya. Tapi amanah. Insya Allah amanah 100%. Sip. Ya mah giliran orang euy. Aduh, bos beneran ieu mah duitna loba mah. Kumaha carana nya? Aduh, bos hanya akal euy. No. Kumaha mang puyeuh. Kumaha? Jalma eta mah tarang dieu amanah lila kami bos. Oh, punya gitu. Sad amanah boy di rumah. Wah, kudu susuli mah bos Oh. Kemana? Jauh. Ih. Wah, pokoknya bae dutun si Amis. Oh, terus kumaha? Kumaha? Kudu kena mobil. Bentar gitu kan ojek mah loh. Oh, Coba kan ojek ti asal mah 100.000 bos. 100.000 mah bisa 100.000. Ya daripada setara bak teu aya. Oh, iya. Tuh buat lapar ini. Heeh. Oh, sekalian beli sangwa tuh. Lapar. Lapar ya? 100.000. Ojek. 100.000. Jangan atau si Amis balik itu ojek mah. Mana duitnya beli 100.000? Iya gitu. Lah, Sangunan. sanguna. Beraha. Berarti sangunaon? Nasi padang. Nasi padang boleh lah. Di dia 50-an sabungkus bos. Berarti beli 2 bungkus bae situ Ah. beli bere. Aku bapak nak cokot itu kayak. Terus lah, gua anu. Siap bos. Lah tuh bos, orang akhirnya telanya. Oh, guys, ulah liating. Siap. Ayo guys, ayo tulit. Waduh, Mang Dayat loh. Gede-gede. Aduh, goblok. Kamana dia? Mandayat mengperkas kemana ya? Terus ajam leuwih waktu mah ya pada kabeh. Hancur aing ieu mah duh, pokona mah duit beak segala beak aing aduh.